Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AA Aprak-aprakan. Ujung Sembing ka sadayana dulur-dulur AA di mana wae ayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar kebelujengan sehat sadayana nya. Alhamdulillah dina waktos ayeuna AA tiasa hadir atanapi tiasa sumping ka ieu tempat anu sakitu endahna nyaeta namanya bener teh Bukit Tinggalieun. Bukit Tinggalieun ieu tempatna di Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah ieu Bukit Tinggalieun teh memakai bahasa Sunda yang artinya merenang gitu tah. Bahasa Indonesia mah Bukit Tinggalieun itu adalah bukit yang harus kita lihat. Katingali kurang sadayana kota Sukanagara di Palehanap sakitu indahna tiluhur Bukit Tinggalieun. Alhamdulillah saking ngepok hijona indah pemandanganna jadinya nuhun. Ieu jalan menuju Bukit Tinggalieun akses jalan alhamdulillah sae kitu nya. Oge di tempat ieu perkebunan teh aya perkebunan sayuran. Oge panginten kangge para non kitu barangkali tersedia oge tempat bermain anak-anak. Oge aya tempat anu tiasa diboking kurang pada non kitu kedua acara. Meeting gitunya aya gazebo anu biasa disewa kurang. Ieu jarak di Cianjur kota ka Bukit Tinggalieun pamili ditempuh sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah tiasa hadir di tempat masih teu acan seueur nu terang banyaknya. Mudah-mudahan wayana video ieu terutami wargi Cianjur Selatan bade ameng ka ieu tempat naon kitu rekomendasikan lah tempatna sakieu indahna sakieu raosinana nyaman angin hiliwir pokona enak pisan nya. Sareng deui